Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kago dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Hatacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugi ya dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun pelet ma erot bagian ka-4-nya ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Nya akhirna Neng Sawa nyusul si Aming ka Jakarta. Kituna bari mawawa foto si Aming nanyakeun ka batur, sabari nanyakeun imahna. Batur naruduhkeun teh kana gedong anu agreng. Asa tak percaya abdi mah nya. Nanyakeun ka batur teh nu itu cenah imahna anu gede. Anya kitunya bener henteu ieu teh. Neng Salwa teh asa kurang percaya kana pituduh. Nepi ka eta gedong harita Neng Salwa nanya ka satpam. Maaf Pak, kenal sareng anu dipoto ieu teu? Oh, eta Neng, eta mah Den Aming atuh. Aduh, ya kenal atuh. Dah dia mah majikan saya, masa gak kenal sih? Tunggu aja ya di sini sampai dia pulang. Oh, maaf ya deh ya. Gak bisa sembarangan orang masuk ke sini. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya tunggu di sini atuh. Kituna Neng Salwa teh asa kurang percaya kasih Aming teh jelema beunghar, ngarasa manehna salah alamat. Nya tungtung nama wae. Neng Salwa teh pamit rek mulang deui ka dinya. Geus jauh ka jalan anu aya mobil harita aya anu ngalaksonan nya Neng Salwa ngalieuk. Tetela si Aming keun muka panto mobil kituna make jas jeung kacamata hideung. Muhun gagahnya Kang Aming. Nya harita Neng Salwa pok harita nya harita. Punten teu salah tingali ieu teh. Ente nyai ieu teh. Kuring Akang Aming. Nya Neng nuju naon atuh aya di dieu teh? Ngahaja wae ka dieu Kang. Da pami Kang Aming tos lami tara katingali atuh di lembur. Nyatos atuh ulah di dieu wae atuh nya ngabangkongna. Pasti lapar meureun nya neneng teh. Hayu tuh urang tuang heula Neng. Kituna Neng Salwa ku si Aming diajak ka restoran anu mewah. Muhun nya jalan-jalan. Neng Aming aduh ya mah. Punten Tuan, mau pesen apa? Silahkan di sini.
Si Aming dibere buku kituna menu makanan ku pelayan restoran. Nya ku si Aming teh sagala wae dipesen. Aya daging sapi, daging domba, jeung ari nu lain-lainna. Kieu we pelayan ye hayang daging sapi kuring teh, daging dombanya sing ngeunah pasakanana aduh. Ngadenge kitu mah Neng Salwa tungkul ngaraga meneng teu kuat nahan rasa era kituna ku kalakuan manehna nu katukang-tukang. Aduh, jadi era abi teh ieu. Era ku Kang Aming teh, ari sugan teh sanes jalmi anu ageng. Aduh, kumaha atunya abi teh ieu? Da sakanyaho kuring teh Kang Aming teh ieu tukang domba ninina sami di gawe sarabutan. Hapek teh aduh teu nyangki geuningannya Kang Aming teh jelema pangusaha batubara. Isin atuh kuring teh isin. Keur kitu si Aming teh diwara ku bapana cenah supaya apal kanu rasa jadi jelema teu boga kumaha jeung hese kumaha ngala duit teh supaya si Aming ulah poya-poya hamurkeun duit. Jadi kitu Neng, mah nyamar ieu teh jadi CO kitu tah. Jadi ari mah ye tos diwara ku bapa teh nya supaya kumaha karasana jadi jelema teu boga teh geuning kieu Neng. Jelema teu boga maduh sok disapirakeun wae ku batur. Sok bae dihina jeung akang teh hayang apal we. Geuning hese ngala duit teh Neng supaya we cenah saur mama teh belah poya-poya wae. Mau ngamur-hamurkeun duit mah duh. Kitu tah Neng ngalakon akang mah. Saenggeus di restoran si Aming jeung Neng Salwa kituna teh balik ka imah Aming. Neng kalaresan ye datang ka dieu nya. Urang ka bumi wae atuh yuah. Isin atuh kumaha isin. Ulah isin-isin tenang wae atunya da moal naon mamah mah bager. Atuh Neng capek-capek ka dieu ka Jakarta ti lembur aduh manya we teu tiasa dicandet mah heula atuh. Nya atuh ari kitu mah mangga. Sup si Aming ka kamar mawa 3 undangan kituna jeung Neng Salwa, si Kiwil jeung baturna. Anu bakal dijalankeun minggu payun cenah undangan nikahan si Aming jeung Neng Farida. Aduh bade dikawinkeun nya ka Neng Farida cenah muhun. Ngadenge kitu teh nya we Neng Salwa teu kuat nahan cimata. Si Aming hulang-hulang palanga pelongo kituna kabingungan. Ih Neng kunaon atuh neneng teh nangis. Abi teh jadi bingung Neng kunaon atunya ieu. Neng Salwa teu nembalan kituna kalakah lumpat kaluar ceurik. Ceurik meni ngabeuk nging. Aduh. Karunya Neng Salwa aduh. Situna diudag ku si Aming beki teu kaberik. Tungtungna di jalan raya katabrak mobil. Ai Neng, nah atuh kabina-bina teuing Neng teh yeuh. Aduh, tulung atuh tulung. Nya aya wae nu nulungan harita Neng Salwa dibawa ka rumah sakit. Karunya. Nya geus kitu mah keluarga Neng Salwa datang wae ka rumah sakit nyaritakeun tujuan Neng Salwa teh harita hayang nepungan Aming.
Si Aming ngadenge kitu teh ngahulang bingung. Jadi aya dua pilihan harita rek milih Neng Salwa atawa Farida cenah. Harita teh waktu pas sore si Aming balik ka imah di jalan nempo Neng Farida keur mesra jeung batur. Si Aming turun dina mobil harita. Ih, sekasabalan sia teh. Ieu nya di tukangan aing teh. Gebeg Neng Farida ngagebeg kituna ngalieu ka tukang. Kang Aming udah lama di sini, Kang. Farida maneh, ha? Tong banyak ngomong sia teh, basa-basi wae sia teh ka aing. Cukup sandiwaramu, ha? Oh, siapa dia Farida, ha? Pitanya. Cek salingkuhanana harita. Dia mah bisu, kagak bakalan bisa jawab. Nama saya Aming cenah tuh. Gandeng sia teh Farida kehed. Aing mah teu bisu deuleu. Nama aing teh Aming sia. Tunangan maneh. Mulai sekarang mah lain tunangan maneh aing keheul. Cek si Aming sabari ngalepaskeun cincin tunangananya. Aduh. Ayo aing ngambeknya. Nya Farida ku salingkuhanana harita teh ditinggalkeun si Aming ditinggalkeun jadi pantes wae. Terus indit asup deui kana mobil kituna bebeja ka indung bapana soal pasoalan Farida harita. Rep magrib kakara nepi ka imah kasampak bapana araya harita. Mama, papa, saya teh gak bisa nerusin lagi nih nikah sama si Farida. Iya, soalnya tadi saya liwat di depan rumah Farida, dia sedang lagi mesra sama cowok lain, Mama. Ming, Mama sareng Bapak mah ikut-ikut aja ya. Yang penting kamu nurut apa yang terbaik buat kamu, Aming. Nya mah. Papa makasih ya udah ngertiin Aming. Cek si Aming kituna langsung wae mandi. Kituna rek indit ka rumah sakit tempat Neng Salwa dirawat harita. Di jalan barang beli heula kituna sagala rupa jang bakal di rumah sakit harita. Bang, rambutan 2 kilo bang, salak 2 kilo, terus melon bang ya, sama semangka 2 kilo. 2 kilo ya semuanya. Siap bos, siap. Tenang, mau kemana bos Aming jam segini atuh? Biasalah bang, saya mau jenguk saudara di rumah sakit ini mah. Oh ya udah ya, semoga saudara cepat sembuh ya bos Aming. Amin. Ya udah ya, berapa semuanya bang? 80.000 bos. Yo, duitnya yo. Kembaliannya ini gimana nih? Bil aja bang, buat rokok. Makasih bos Aming, makasih. Sama-sama bang, makasih sama-sama. Geus kitu mah indit karena mobil deui neruskeun perjalanan. Dina jero mobil si Aming teh ulang-ulang bingung ku masalah anu beoron ka Cida. Jam 10
Waktu beki maju si Aming karek nepi ka rumah sakit harita kasampak indung bapana keur laleweh eueuh-eueuhan harita. Nyaya naon Pak Mak aya ieu teh bat arewas kieu. Neng Salwa Neng Salwa, Jang Aming, Neng Salwa, duh. Ya Allah Gusti, kumaha Neng Salwa teh? Geus dirurup Cek bapana harita. Baretek wae si Aming lumpat ka arah kamar Neng Salwa harita. Kang Aming, kunaon Kang Aming teh lulumpatan atuh. Si Aming hulang-huleng kituna bangun bingung. Indung bapana aya nyamperkeun si Aming tumanya. Aya naon Bapak? Mak ieu teh duh. Ari Jang Aming mah ye. Tadi teh Bapa sareng Emak salah asup kamar. Sugan teh nu mau teh Neng Salwa. Keur kitu harita aya dokternya ngomongkeun harita. Punten Saudara Aming, mohon keluarganya suruh diem ya. Jangan meresah di sini. Pasien butuh ketenangan. Iya Pak Dokter. Tuh, sareng Bapak ulah gandeng wae cenah cek dokter yuk, garandeng wae. Jadi we waktosna seep, Mak. Aduh. Waktosna cenah kabujeng seep ieu teh muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto. Tiasa dilajengkeun deui dina seri nu ka-5 nya muhun. Mangking ceuk ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.